Di modal di jalan ya nya kapan ku satpam security lompatan di cokobel kabar apa udah main kuat ngasur itu tuh nah iya lamun ka dieu urang jalan ulah gampang lu mesti jolong-jolongan gitu ciga nek pae Ken bae si Uci mah hirup dalam dunia oke geus teu ala kaya pae ditayong magugran itu pae iya mah tong mau mikir kamu si eta ngalewat Uci from Thailand wae lah senang kewe eta mah gua sok kumaha maneh we lah urang nuturkeun we Siapa menamok di mana dulu goblok ha? sanes menang maling menang larian di leuweung mereka ke pasar Oh, mana? oh saya tahu bohong wae si Uci mah Agar jam malam Jumat Kliwon aku ulang lewat kuburan aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan kurang gede goblok suaranya gede sorry ganti lagu kemenangan agar oke kopi hitam boy siap kopi dengan agar rasaku nikmati agar boleh aku goblok iya bade agarna kali coba nanti agar nombahan lo cepat ya kucing kan ngajaran ini genan itu lah itu agar siapa lu ya salah iya ya kemudian mana gas terus San Gas lah, ayo guys. balik naik mata rame di cerita aja nak nah emang nih apa main tadi nawaran ke urang yang kurang cokot tilu sikit dahar cerita aja nak siapa ngajak tuh coba tunggu nah agar nanti tunggu nah yuk tunggu nah baik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, iya artis kenging jalan teh, kenging sakit lumayan kamu masuk obat. Nujang, kayung di mana jang?
niat mulang terima karena jadi kolot. Lindung anjeun sila tinggalkeun maneh. Ayeuna Bapa kudu nyiar napa, kalah ayeuna teu bisa kumaha-kumaha. Mung Bapa sakur bisa ngadoa, sing jadi jelema anu manfaat keur sadayana, sing maslahat dunia jeung akhirat. Kasep jalu anak king Atep anak bapa ngaliwatan surat ieu bapa rek wakca balaka yen ngawariskeun ka anjeun sawah 10 hektar keur bekel anjeun hirup. Hampura bapa Kasep lain bapa tega ngahaja bapa tengah bejaan hidup. Sangkan anjeun jadi jalma anu pinunjul dina kahadian. Tetela Kasep manfaatkeun pikeun ngalah karidoan ka Gusti anu Maha Suci. Ulah dipake sombong jeung bedegong. Sabab harta pakaya ngan saukur titipan. Sing jadi jalma anu soleh Kasep. Bapak